kumaha bukan makarosongan ngaranjuk we jeung ngararanjuk dulur teu batur si Tuti cenah rek mayar hutang nepi ka aya can datang Tuti ang telepon geranya kumaha aing mah ieu euy loba hutang teu kabayaran hiji-hiji acan salaki teu balik-balik ieu di saha nelpon Tuti Aisyah di mana tuh di imah ningan nelponan wae jangan dua poe geus 3 poe tapi ka ayeuna can mayar keneh wae heueuh mingke mayar hutang mah atulah nih ka tetangga oge nih siga ka batur mingges nya geus aya kitu mah teh hariwang boga tetangga teh abongna aing boga hutang punyanan dago teh tapi kaki wari can datang keneh wae setare jam 5:30 kadang di maghrib punten Enggak, eta geningan nurek ditagih teh. abi teh bade minyak beres Atuh Tuti tong warang nganjuk apa nu kamari oge can dibayar. nya wieu kan abi teh nuju ieu nuju ngagoreng tahu Sabodo teh nya merek iraha atuh iraha mayarna eta. mungkin atuh mun cara ge abi uing nya Eta ada guan salaki balik kumaha atuh nya kumaha atuh da abi oge teu aya Kan geus 10 tahun setengah can balik-balik urang kudu ngadogan nepi ka iraha deui ya. atuh api hampuraeun cara ge abi mah Ya urang teh geus capek ngahapura hutang maneh teh. Mun kitu hutangna saeutik urang teh kumaha atuh tingali warung geus curencang. ada atuh tapi nah, urang neangan deui lah salah kita meni harese salaki maneh teh kumaha atuh kumaha. teu nyaho urus tunjung boga salah kita Dedengnya teh cenah mah salaki maneh teh geus kawin deui opat ka mah teu nyaho anya bisa lah kawin deui mah da anya geulis atuh tinggal Eta si Darman atuh kumaha kok budak-budak tiba heula lain yang ka maneh sampe maneh kawin oge tuh. atuh paduling nu penting mah buru nyokot minyak buru Ya embung lila Eta maneh nyahoteun abuku mending geus ngaruntuy ngaran maneh. teruskeun hirup urang mah eha Siapa tahu diri kan menganyuk nyarekan ka aing teh kumaha ieu. Sok atuh saeutik heula. keur ngagoreng tahu Tutung maneh nu dahar non urusanna jeung urang. buru cokot lah Mau urang mah tutup kitu carana mah. setelah akhirnya tong bang ngomong buru kan nyokot minyak buru wingker ngagoreng tahu Ila buru yang di imah embung aing mah tutup embung aing mah tutup buru. Embung hiji embung. Mangkat mah cek aing mangkat. Balik duh. Ka warung Cik Iji. menurut tunjung si eha mah boga Bodoh teuing aing mah diomongkeun tatangga ge bodoh teuing. Neng Tuti, bade ka mana? Aing mah kunaon bisa pinjem ka uing. Bade ka mana, Neng? Yang geus di warung uing mah. Diantarkan mah jeung Ih, barayang. si Gandilan. Iya, Neng mana? Geus kasep, geus make motor Gilang. Embung keneh wae kurang kumaha, ya. Kumaha nya hayang menangkeun Neng Tuti. Nya geulis, nya soleh deui. Saya naon? Kemen catur. Banyak catur kos gitu. Ayo kos gitu boleh main catur atuh. Catur. Golek. Waedan golek. Oh baiklah. Ayo nama kurang ka warung. Heeh aya awewe duaan. Saha? Si Tuti jeung si Eha. Beulis teu? Nya kitu rada gelo. Hiji mah sengklek. Heeh. Ayo urang tingali yuk. Hayu. Ayo. Mana imahna? Tah sakedeung deui. Dah mana? Sakedeung deui. Tah, Mang, ieu warung teh. Iya, bener.
Cep. Aya naon mah mau batur ka dieu nya sok luas ieu teh. Iya, amang hayang ngopi. Kopi rek jajan, sok atuh rek ngopi naon, asa ulah nganjuk di dieu mah. Oh, nganjuk mah yang kopi budaya tuh. Kopi gudai ke urang tayangannya. Aya rek netis apa rek nu panas? Tiis. Es batu na canieun poho deui atuh. Anu panas we tuh. Poho eta cai teh canaheut nu aya nya. Cibabasan kieu. Lah, geuning ngalarisan oge. Hanya kalna nu nganjuk mang juta-juta, nu jajan ukur 7.000. Baiklah, kitu carana. Aya punten kopi teh. Iya. Mangga ngarap rajonjonnya abdi kalebet heula nya. Itu kopi di pot ka leber kieu. Meh wareg ah. Ya kopi naon? Teuing atuh. Sok naon we? Teu naon euy? Engin Es naon? juga. Cobaan heula ada. Mantap bener. Cep, ngopina urang di imah. Teu hayu lah Mang, OTW. Ayo. Cep, Euy, anu make tiung ke sana. si Tuti, Heeh, kunaon gitu? urang geus siap. Entong Mang loba hutangna. Heuh. Bang Emok, EPK, nangkarak di aya. Oh, jeung nang kupuan. Lain kan bayar ini. Manehna hayang mah ku urang dibayaran. Kaca EHG boga hutang 1 juta. Oh, ini. Heuh. Ya seruruhan sabaraha eta? Teka hitung ayalah 20 juta mah. Waduh, 20 juta. Heuh. Bora ajang mayar utang ajang ngopi ge ieu eueuh. Jual we kolor. Atuh meureun mah kenaon kembali. Yang geus tuh urang ge nek hutang. Heuh. Kira mau nanyakeun, eueuh tinggal mana geuning nya? Oke, siap. Heuh urang. Cep ari. Hah, budak marana. Cep. Cep. Bobo rek hutang deui ieu mah nya. Jangan kurang kitu ah ka imahna ah. Budak teh di teteangan. Arek nurutan si Tuti nya maneh ieu keur manganjuk gelasna dibabawa. Ieu teh gelas teh kristal nya hote menang beli di Ciburuk Suk. Ah. Mana baterai maneh? Dibayar mah? Teu apa, Bi? Har maneh nu mawa. Ka mana atuh jelema tadi? Eta teh cenah Amang, Amang maneh lain. Lain, Bi, nyebut Amang teh da kakolot. Si kumaha atuh kumaha encep. Teu nyaho, Bi, urang mah teu nyaho Urang teh keur manggas modal nih bisa ka HP ka dieu nya. Embung ah. Besok beda jong. Embung ah. Ih, budak teh habah. Aduh. Kumaha ieu teh ya Allah. Geus mah si Tuti nu nganjuk teh ieu jelema nu karek wawuh deui. Geus saneul hari kieu carana mah ngawarung teh. Mangkat ka Bagdad ka mana suga nu meunang gajina gede lah.